Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Muti Azhara Putriyansyah ti kelas 10 C Farmasi. Di dia abdi bade ngadongeng anu judulna Batu Hiu Pangandaran. Kacaritaan dina abad ke-11 datang rombongan ti Karajaan Mataram nu dipimpin ku Aki Gede jeung Nini Gede. Rombongan eta teh mangrupa prajurit-prajurit ti Kajaan Mataram. Sabab kasakantenan maranehna diusir ku karajaan sabab para patinggi karajaan sieun kasaingan tanding lamun eta Aki jeung Nini Gede masih aya keneh di kerajaan Mataram. Geus lila ngalakonan eta akhirna nepi ka daerah pesisir laut kidul nu ayeuna jadi Batu Hiu. Aki jeung Nini Gede istirahat. Nalika istirahat si Aki nitah ka rombonganna nitah neangan lauk jeung dahar rombonganana. Basa eta prajurit nu dititah teh nyaeta Galuh, Oder jeung Galunggung Koneng. Anjeunna neangan nepi ka tengah laut. Nu akhirna eta prajurit nu duaan tadi menangkeun lauk anu kacida gedena. Tuluy we dibawa ka sisi pasisir pikeun dipasak ku rombongan nu sejena. Tapi saacan eta lauk dipasak, eta lauk ditingali heula ku Aki jeung Nini Gede. Saprak eta ditingali ku Aki jeung Nini Gede, maranehna ngarasa reuas ningali lauk badag nu miboga sisi kasar jeung heuras. Aki jeung Nini Gede nyebut eta lauk hiu. Saprak Aki jeung Nini Gede nyebutkeun kekecap eta lauk robah jadi batu nu badag jiga lauk hiu. Tah ti saprak eta harita lembur katelaah wae Batu Hiu nu ayeuna eta lembur paranehna di Desa Ciliang Kecamatan Parigi 14 km ti daerah manehna. Sakitu carita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.